Oke guys, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan anak rantau orang Sunda. Oh, ini badai masak. Oh, badai masak, badai dikumahakeun daging wagyu. Iya, badai di distrik. Oh, di distrik. Iya, badai di kerecek. Badai nyobian di distrik panginten biasanya orang-orang anu tertentu masuk di stik kumaha tas bosan kumaha. Bosen hoyong nyobian gitu manawi ieu. Badai kolaborasi pangintennya wagyu dipasak gaya orang Sunda kerecek. Oh, gitu manawi. Oh, nya. Nyoban gitu. Leres. Ya geuningan ngalinten teh mampir daging aduh. Giung teh teh. Alhamdulillah teh da naon deui da teu aya deui waktu ieu merencana. Nya. Syukur gitu nama rencana mangan. Ieu mah ieu we lah. Anu teu ngodok pesak panginten eta nya. Ngodok pesak mah kan ieu kotor pandanganna gitu. Ieu pan di kana eta teh jadi sesah gitu. Leres. Saya mah ieu tuh daging teh kieu nya. Eta teh anu teh acan disiksikan panginten nya. Mohon ieu teh. Ieu mah tos gitu. Nyayagikeun we kang urang rencangan pantos abdi damel. Leres. Jadi iyalah sekali hewan we gitu. Ieu mah 5 sehat ya. 5 sempurna. Goreng lah. Oh. Gaya orang Sunda anu simpel panginten nya. Oh, digoreng we mah. Nya. Sung seueur itu ieu lah. Samarana naon-naon atuh. Ieu mah pencin we uya. Leres. Seueur ieu teh tah ai sabaraha mah. Nya. Bade kumasako aya mana masako gitu dah. Canak ti Indonesia eta teh panginten nya. Seueur di ge. Di jalan mah. Nah, iya mah pada di mama mangga. Supaya rada ieu gitu. Terus digoreng kumaha? Digoreng ah. Aduh, coba tinggal dulur-dulur daging wagyu digoreng sabarna teh. Benten deui serang di stik nih sanesna di stik pan. Oh, ini mau di kieu we lah Goreng ieu mah nya. Terus lah. Oh, ternyata digoreng terus pakai bumbu. Biar mantap gitu. Bumbu naon eta? Rendang. Bumbu rendang. Bumbu rendang itu supaya masak. Oh. Itu pisau. Tinggal angkat. Iya. Itu tadi tinggal digegel. Iya teh. Anu tos mamna bade ngalantri teh ya teh. Wagyuna teh acan asak cenah. Krecek wagyu teh. Dasar ya ari catering mah geuningan. Lama nih. Biar itu Si Asan siapa? Saya baru tadi sih. Tos biasa masak meureunnya. Tos biasa masak panginten. pohonnya tuh segedik. Sanes abdi ieu punten. Aduh, puntenannya. Iya sih. Ya.
panas guys. Cuman menghangatkan bumbu, apinya jangan terlalu besar, sedikit aja. Ini pakai tutup, diungkep. Benten daging wagyu sareng daging sapi anu biasa pangentennya ieu mah teu kedah laminya. Empuk kumaha? Empuk. Yang ya supaya teu bau. Aduh. Jeruk naon eta? Iya. Jeruk lemo. Biar ada asam-asamnya. Oh iya. Apalagi itunya nggak ada tuh apa sih yang hijau tuh pusat. Saya itu kan udah tolongnya itu. Ya. Wow, beginilah dulu-dulu. Daging Sapi wagyu. Kerecek ala orang Sunda. Ah, bumbuna ngacapruk we ya mah ketang. Bumbu segala rupinya. Wah, henteu ieu mah da pasakana kieu. Gitu. Pada di ladaan. Lada. Ya. Oh, jadi aya nu resep lada pan teh. Bandingannya cuma Terus satu. saya cekap ngahaneutan nunggul. Leres. Ulah lami teh atuh teh sayang nyicipi teh. Nya sok we. Iya, sengaja tuh dilama-lamain. Giliran saya nanti ke bawah ke itu udah matang. Oh, gitu Mas. Lagi nunggu, Mas. Makasih dilama-lamain. Si Mas berangkat Baru. Iya tuh. Bagaimana caranya biar Kan? Mas makan dulu. Ya, saya udah makan. Wah, belikan sih ya. Ini teh garam ya. Oh, itu mah pecin, ah. Yang mana garam? aja dah. Oh iya sarua. Kasihan satu kali. Garam. Gimana tuh kurman? Nah itu. Diungkep deui, ah. Nya mengantosan rencangan, Pan. Biar makannya bersama gitu. Oke. Mangga atuh. Sobian. Wow. Aromana aduh. Ya ku garpu nya na. Maknyos. Garpu. Coba cicipi atuh. Coba. Bener enak-enak. Ku kokina lah. Aktor serba bisa. Mas. Enak, Bos. Mantap. Ois. Bos enak banget. Mam. Set aduh. Iya salam pakai salam. Ah, dulur-dulur tinggal mamam main sama tes jantan kumaha. Sukan Koki. karanang tuh karana aya di jero. Banyak eta daging aja. Kada ikan ulah nyoto ah. Nyotona ada lieur. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Urang jadi video. Sampai jumpa selamanya. Selamat menikmati welah ieu. Salam olahraga. Salam,